Bapak aing malah kadu. Bae nama aralus heueuh. Kadu naon ieu nya? Komplok ieu teman. Kang, Gemuk. Ani, kerenan mana? perempuan kadu ieu bapak aing. Halusnya. Oh. Naon sal? Sia boga duit teh lah ding 100 mah ding. Boro-boro 100, 200 ge aya sal. Duh, nah sia geuning tara-tara ding boga duit. Pan aing tadi geus ngamuk sama, hayang meuli bibit kadu. Bagi bibit kado. Heeh. Baik kumaha? Iya we yang meuli. Beuli atuh bapak aing nyaretan kan. Nya moal tuh asal ulah apaleun. Tadi ge ngomong, tadi meulina ieu teh cenah 200. Ku aing di duitan ye 200. Tah. Ai erek ieu mah. Leuwihan atuh. Heeh, ngan 200 na. Ai erek, ai moal geus. Kayak bapak aing nyarekan sia mah ding ulah. Heeh, geus, tungguan. Tungguan kedeng. Ih, so ulah. Tungguan kedeng. So ding mah bijan ulah kumaha. Eksa, hari eta ge dicokot kai. Tadi, Aing naon? cokot heula kai nu di Mang Wawan. Ih, heueuh Pak. Lenjing. Cokot heula kaya tuh nya. Heeh. Ditah teh babayal teh rarese pisan tuh. Aing lamun boga 1000 tangkal we tanggal kadu. Kaliweun kitu buahan. Sahijina teh kut 20 siki. 20 siki kali 2 kiloan, sakilona teh 300. Benang ku aing karep nama. Kang, ayeuna we wang alenya. Mumpung ku bapa maneh. Nasi ek naon ngalah naon dik? Ek ngalah cacing, Bang. Ek nguseup. Sia teh deuleu atuh ka aing sul sal-sal. Doyok aing mah. Montong di dia ngalah cacingna, ruksak tuh deuleu itu ge ku Faisal dipake ngalah cacing. Oh. Heeh tuh, Bang. Oh, jik terus saja dengan cacingna. Heeh. Urusan gadangan ngarusup we kalah kebeak we mun aing ngalan cacing. Cing. Apes goblok. Nah, ka mana si cungurna nya?